Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deui sareng simkuring Tias Agung Pratama, simkuring ngaulang di SMK Negeri Situraja, Kabupaten Sumedang. Dina denget ayeuna simkuring bade ngajelaskeun atanapi presentasi ngeunaan warta berita. Nah, di dia aya patarosan naon ari warta teh. Carita atau keterangan ngeunaan kejadian atau peristiwa anu teu haneut. Bisa oge disebut laporan atau napi beja. Nah, dia warta teh aya cirina nya HD teh nya kajadiana lain dongeng, haneut atau anyar, teu saheng, deukeut jeung kapentingan atau karesep karerean nu maca. Video G selain tadi aya cirina, aya jenisna warta teh. Warta sahiasna atau straight news. Kabagi jadi dua, hard news sareng spot news. Kedua aya warta nyosok jero, anu katilu soft news, anu kaopat karangan nenggang atau feature, anu kalima nyaeta reportase. Nah, di mana warta ayana? Warta teh ayana di media cetak sarang media elektronik gitunya. Contoh nawe media cetak teh koran, broadsheet atanapi tabloid, majalah, asup buletin oge gitu ya. Pami media elektronik aya di radio, di TV, sarang situs warta, asup blog, milis jeung saterusna. Nah, ieu di dia aya contoh warta anu make bahasa Sunda gitunya, majalah Manglek biasa ditingali ka layar kaca hidup sewang-sewang. Di aya contoh anu nuju siaran warta oge biasa henging di radio nya atanapi di TV gitu, sapertos itu. Nah, di dia struktur warta teh sapertos piramida di Bali. Tentunya aya puhuna atanapi lain, aya tengahna, the middle, sarang aya congokna, the ending. Nah, ti dinya teh kabagi oge yang dina puhu teh pohara pentingna gitu ya. Tengahna penting, congona eta teu pati penting. Terus gitu. Nah, di dia aya contoh warta imajiner anu judulna Jamaah Haji Kalaparan Mekah Cukumani. Ku simkuring bade dibacakeun. Nu marunggah haji di Indonesia lang layeseun di Tegal Arofah Jumaah 28 garis miring 18 alatan alat dahar. Rea nu kapiuhan atau nombrok babakuna nu karolot. Wartawan Cukumatni Ibnu Hijar Apandi di Tanah Suci tadi penting ngirim laporan yang ti Kamis sore 28 garis miring 18 tapi ka waktu wukuf dahareun jamaah haji teu datang baik malah tepi ka para jamaah naringgalkeun Tegal Arofah nu ngurus catering taya bejana. Presiden geuwat ngutus Menteri Agama ka Tanah Suci pikeun maluruh masalahna. Bapak Presiden ngaras prihatin omong juru wicaya kepresidenan di Jakarta kemari. Nah, iya contoh warta gitu ya anu judulna Jamaah Haji Kalaparan. Nah, di oge selain tadi sirina aya oge unsur warta. Nah, faktual 5W hiji H sarang aktual gitunya. Sapertos nuku orang tos uninga sadaya 5W hiji H teh wat naon, wu saha, wen iraha, where di mana, why kunaon sareng how kumaha. Eta anu aya kaitanna sareng aktual. Nah, anu aktualna anyar, haneut keneh, aheng jeung saterusna. Nah, ieu aya tahapan-tahapan kumaha sih sabenerna warta di jeuna teh. Nah, nu kahiji tahap nu kahiji pangluhurna di dieu kejadian atau peristiwa. Nah, tangtos atos kitu kumpulkeun bahan teh bisa ngalewatan wawancara, investigasi, konferensi pers, atanapi riset gitu ya, tahap nu kadua. Tahap anu katilu nuliskeun atau ngolah si wartana. Nuliskeunana make sistem piramida tibalik anu tadi tos dijelaskeun, aya judul, aya lead, aya rawayan warta, raga warta jeung saterusna. Langkah anu kaopat nyata redaksional, proses editing sareng langkah anu kalima terakhir nyata midangkeunana.
bidangkeunana tadi nutos ku simkuring dijelaskeun bisa di koran, di televisi, di radio, di blog atau napi di internet. Nah, nu salajengna aya rupa-rupa syarat warta sangkan bisa dianggap uji karya jurnalistik. Nyaeta fakta dumasar kana kaayaan aya, kejadian anu sabenerna, pendapat atanapi opini narasumber, pernyataan sumber warta, objektif wilujeng kenyataan teu dileuweuhi atanapi jujur, saimbang, porsina sarua, teu mihak kasasaha jeung akurat, tepat, bener, tuwuh kesalahan. Nah, sapertos kitu, nah ieu di dieu aya analisis warta, hidup sadet biasa diajar, aya patarosan kagolong kana jenis warta naon ieu teh, mana puguhna, mana tengahna jeung mana congona, mana unsur what, who, where, when, why jeung who-na. Naon ciri anu dominan tina eta warta teh. Nah, di dieu aya praktek dina maca warta nya, aya opat nu kedah diperhatoskeun teh. Lafal luyu jeung jelas, intonasi, artikulasi, jeung volume suara. Eta painten anu biasa simkuring dugikeun dina presentasi video pangajaran ngeunaan warta. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.